moto nyata gotong royong tanya cu Subang maju Subang gotong royong anu dina waktu ayeuna sasat kula warga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudereunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong teh Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana nya Ucuk gitu cu datu di aku geuning ku Bapak Bupati oge yen ieu teh meunang Bapak Bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng gotong royong babarengan dan nya kitu teh da moal bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak nya Ujang numawi hayu urang sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea nya cu amin yang tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit Bapak Bupati dugi ka sadayana we kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang oge ka warga masyarakat sabudereunana cing Paranjang Yuswa jeung cing Arageung Milik amin Wah masih kene kaagehan tahun ieu deuleu masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu sing wa teh mental lagu cu ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wa panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu cing kira-kira na ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung laguna nu ngeunah ari jang abdi mah aya patula padali dina lagu Nikmat Duriat ye cing mudah-mudahan masyarakat Subang teh sing gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu amin panjang yuswana panjang jabatanana betil harita basa puring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung Subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih lumungkaran nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang ngumbar lamun hayang hidup jaga nikmat durian kesangkeun bisa pegang
tadi kenangan gena nikmat cekap nganya nyeri aing segitu cekap nikmat pisan pasiksak teh hate tada kitu kahayang jelema ayeuna mah dibere kangenahan daek nyukurkeun cacak ieu teh digaji cacak dibayar komo lamun henteu marukana kitu meureun demokrasi je eta unga salat unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui mendali salah Gusti teh da sia nu mengkol dilelempeng teh nepi ka hese pisan rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain Malik Yaumidin ma didinya teh aya mad tabi'i aya mad badal aya 2 harakat aya leuwih ti 2 harakat ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu harakat darajat teh batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun oh eta karasa meureun ku sia pek pikir rasakeun ku si lain marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna bener eta nu ngurangan teh kangnya ai ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang naon nu kurangna pecakan dina diri sorangan kapek lempang ti dieu ka jalan Cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur ngora bener bener kan napas geus pono tuur tah geuning tuur gejet bener awak lalinu bener nya keur ngora mah tunggu di parut catang di rumpang ayeuna mah geus kolot sakitu keneh ai baheula keur ngora tunggu nu di parut teh ayeuna mah tangkana ku sia teh ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos si lain teh geus meujeunna ngaronjatkeun katakwaan keimanan lain didenge-denge teh kana beuki lalieur tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget nepi ka totos pan kendang teh tah kuku panangan lain dibebeut kendangna
pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apa isu poho lintang tikang ngagupay ka barudak ngora dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngan cing sadar si laing je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorakna kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je gentre pisan dina katerangan nyaahan atuh geura pe ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak ke terus heeh tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modder abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat silih jungjungkeun silih bere tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah
tapi eusi na Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing abe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya meuli hate teh ka aing sia teh tong sok kitu sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pamajikan geura teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di jakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab-Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh sarua teh ge hartina mah dah gitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar keur lapar tara sare keur tunuh tah ieu aki-aki jatna tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya heueuh agama maneh tah tertib
kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh syare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge nak lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener kan sing tertib da bener ngahiang itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku adede cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut da di hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh istilah kasta eueuh nu matak ka deui euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun beda kumaha nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji syakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak kanu jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung bapa geuning teu balitungan bapa jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung we geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapa aya naon dina sampean emak mudah-mudahan bapak emak sing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak
sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur yang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu sawareh kadewe cing hati-hati deui jang ya jelema siapa teh sada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon silaing lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nya teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya